ceuli datang ka ngeunah salat bae wani kula mah lain cakula cek Imam Ghazali lain cakula kula mah nyambung dak tetep ceuli ka jeung kiai nyana ngridit tetep ceuli datang ka ngeunah salat bae moal kajen ku kumage wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bang katawa nyana narima duit ti pamarentah tetep ceuli datang ka ngeunaheun bae bensinna moal beres kena teh mah kiai na make udang-udang 5 pake udang-udang ku sia moal ngeunah cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teh duit perpuluh didahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teuing agreng pondok pesantrenna mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen kuku mah sing percaya moal kajen kuku mah kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majelis kan saparo pake meuli Innova deuk ngeunaheun kumaha moal kajen kuku mah ja pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pangmodernkeun pangmoder-moderna leuwih ti Al-Azhar masalah nu goreng teh eueuh ikhlas lain deuk ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok tah ieu nikmat dijagaan ku Gusti Allah ieu urang teh pan sare coba lamun aya orai ngolosot teh nu nyaho saha nu ngajagaan eta saha nu ngajagaan urang mending asarena di kamar mah sarena misalna ayeuna mah kitu di imah pan kadang-kadang aya nu sare handapeun tangkal buah aya nu sare teh di hareup aya nu sare teh di palataran tah eta boro-boro orai kalabang eta sireum ge nu nyocok saha tah nu ngajaga eta nikmat anu luar biasa dijagaan ku Gusti Allah walaupun make malaikat aya malaikat urang keur sare teh di dieu teh malaikat jadi satpam nya paman urang nu mantak sing ade urang di jero kamar ge ulah main bubuka cak malaikat ini itu samun ingat kadinya tuh izin boro-boro cara bintang film di shooting kemudian bugil-bugilan komo ayeuna mah datang ka nyieun ektilu segala rupa naudzubillah min zalik Indonesia deuk jara di naon meureun ya Allah ya Rabbi datang ka kos karar itu datang ka daek kos kitu eta mun ditanyakeun anak saha anak Ki Haji teh akibat tadina disakolakeun asam up ka asam a terus kata saya itu ya kos kitu teh pembuktian ada Gusti Allah agung ya Allah ya nah ieu aya malaikat eta aya sireum kadinya toel ku malaikat di kadinya aya kalabang kadinya ke ku malaikat dikitu-kitu ke aya kalajengking dikitu-kitu ke eta teh kos kitu tadi nikmat lain leutik-leutik nikmat eta teh dijagaan ku Gusti Allah komo sama datang ka Gusti abdi mah udangkeun jam 2:30 malaikat ditugaskeun ngudangkeun langkete ku malaikat udang eta malaikat nu udang bareng heuleuh jak penting keneh hese cak malaikat ngagawekeun aing sia aduh eta diudangkeun aya nu bablas bae pan teh diudangkeun ku malaikat mah bablas bae terus di jam 9 udang jam 9 deui sakumaha bangke sama jadi udangkeun ku malaikat Allah karim teh ieu nu ngutar ngatur aya anu setengah jam doang sare dibere kuat nang saha eta meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh ge hakikat nama meunang Gusti Allah ngan urang can datang ka hakikat katarak datang ka syariat geus main syariat geus nyaritakeun syariat bae syariat nama eta mah seubeuh teuing syariat nama eta mah kurang dahar syariat nama eta mah akibat loba teuing minuman manis mas akibat eta padahal geus datang ka hakikat mah leungit teh manu kos kitu eueuh teu main-main kos kitu jelema nu make syariat kene ahli hakikat mah seuri pembuktianna
jelema loba cenah teh. Syariatna mah akibat daripada terlalu banyak minum yang manis-manis kan gitu. Eta ku hakikat mah teh aku lantaran loba jelema nu minum teh amis jatuh kena kencing manis. Geus eueuh kos kitu. Geus ku Allah bae tuh. Nah, ieu ge ayat yang luar biasa, ayat penjagaan terhadap Kangjeng Nabi khususnya umumnya terhadap para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Kangjeng Nabi berikut bersama para sahabat ketika pulang dari peperangan nusuk disebut tenarna perang Zatir Roko. Urang maca sejarah peperangan Kangjeng Nabi perang ke-7 aya nusuk disebut perang Zatir Roko ngarana. Setelah pulang peperangan Kangjeng Nabi kemudian istirahat di asfal. Panas anu luar biasa. Ayalah tangkal korma. Kangjeng didinya ngiuhan, digantungkeunlah pedang Kangjeng di pangpang tangkal korma. Plek aja Kangjeng Nabi nyaran deh bari sila. Paberencai sahabat-sahabat nu sejen neangan jang ngiuhan. Sekelompok belah ditu, sekelompok belah hareup, sekelompok belah tukang, maksudna istirahat ngiuhan. Ayat jelema anu keuleun pisan ka Kangjeng Nabi teh dek ngebuluh Kangjeng Nabi ngaranna Ki Gaurus bin Haris. Di kabilah Muharabah. Nah, dipilihkeun bae ku Ki Gaurus. Ieu nu ngaran Muhammad teh. Lelah kadeuna. Enggeus pokona ku aing peak buluh ku aing sia. Kangjeng Nabi keur tenang we kieu, rada peureum setik, maksudna istirahat. Nyana datang belah gigir pas di luhurna aya pedang. Kagarewakeun Kangjeng neuleuh Kangjeng ge, neuleukeun Kangjeng Nabi dicokot pedang Kangjeng. Set, terus ka hareup nyana. Dibuka eta pedang dikupat kapit. Muhammad dikasih kia pedang ya, tak kumaha jawara si kupa. Muhammad. Kangjeng Nabi tenang we, biasa tak kumaha. Nyana ge rada kaget neuleuh Kangjeng Nabi teu aya reaksi kumaha-kumaha. Geus dikir-kir dikupat kapit set. Muhammad, set 3 orang. Cicing Kangjeng Nabi, "Mayam lau kami ini." Kuari saha nu deuk ngahalangan kaulah Kangjeng. Ieu pedang saya. Pedang kula. Bisa air di lengan sah. Lengan anjeun. Maya si muka. Mini. Sah nu bakal ngahalangan. Nu bakal ngajagaan. Pedang ieu datang ka sia Muhammad. Cak Kangjeng Nabi. Allah. Allah. Mayam nauka. Mini. Sah nu bakal ngahalangan. Allah. 3 kali eta ngomong. Mayam nauka Muhammad. Allah. Mayam nauka. Mini Allah cak Kangjeng Nabi. Mayam lau kami ini Allah. Eta malaikat Jibril teu kaderan ditepak tak ku malaikat Jibril leungeunna. Raga atuh pedang raga. Pedang raga dicopot ku Kangjeng Nabi. Mayam lau. Mamat besok itu. Luar biasa. Cak Kangjeng Nabi lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Kitu Kangjeng Nabi bahasan. Lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Ulah sok kitu amun. Geter-geteran. Emang tatarina ge sieun ieu Kangjeng Nabi sieun. Tama maksakeun tama sebenarnya mah nyaon Kangjeng Nabi teh sakti, nyaon Kangjeng Nabi teh istimewa. Ngan perasaannya nah lagi seueuh eta sahabat jara rauh kabeh ge deuk saha nu ngahalangan. Lah pasti paek wae ku gerget-gerget nah padahal mah sieun. Salah teu paek kali eta geus tinggal nojokeun doang tah nojokeun ka Kangjeng Nabi malah mah geus teu kudu di kitu-kitu lah. Geus teu diagag-agag mah tah nu ngahalangan. Teu kudu kitu langsung beres bae atuh lamun deuk mah.
Tapi make ngomong kitu sagala hayang gaya. Apa hebat jasa kadeleuna. Malaikat Jibril padahal bagi saya digigireun nangis kieu we, malaikat Jibril. Tuh Jibril mah ditoel dah trek lu. Eta kaplok dicokot ku Kang Nabi. Nah, iyalah saha nu ngajagaan saat eta lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu riwayat eta kos kitu. Pohara jasa. Iyalah Kangjeng Nabi dijagaan ku Gusti Allah, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman uzkuru pada ingat marane kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah tina berbagai nikmat nu geus dibikeun alaikum ka aranjeun kabeh nu patali jeung sabab nuzulna idzam qaumun ketika kaum ngamaksud boga persejaan Quraisyun nyaeta kaum Quraisy ayabsutu aidiakum ayabsutu ilaikum aidiyahum ketika manehanana ieu manjangkeun leungeunna ngarongkongkeun leungeunna dek ngaharu biru dek ngarusak dek ngabinasa dek ngabunuh ka anjeun para sahabat khusus ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fakaffa aydiyahum ankum Allah ngahalangan Allah ngaraksa ngajaga tina kajahatan kaum Quraisy nu bakal terjadi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak eta teh kejadian khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang kabeh. Artinya urang teh sabenerna mah sering kali dek dibinasa tapi terjadi saha eta anu ngahalangan lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro masalah kos kitu masalah ieu bae ge urang naik mobil, sa mobil rejeung, mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naik motor boncengan, bluk nabrak kontainer. Pae kabeh teu aneh nu ngaboncengna bae jatuhna naon eta nu paehna mah nu nyetir doang make aneh sagala. Atuh disalametkeun ku Gusti Allah. Naik motor, blok. Nu paehna cenah anu dibonceng doang, nu nyetir mah ngan lecet bang seutik. Kumaha meureun eta? Ih, atuh teh urusan Allah Subhanahu wa taala. Baheula kapal anu ka Indonesia teh tahun sabaraha eta di Dubai, ragang 450 maut kabeh. Hanya bayi anu lahir di Mekah hirup nang saha nyalametkeun. Kabeh ge inting-intingan. Tuh atau mobil bus di Tasikmalaya menuju Jakarta di Garut pas limbangan limpang ka handap 12 meter paraeh kabeh ngan aya santri doang sorangan hirup geus kaluar di sawah keur kieu bebas baca tabarakalladzi biadil mulku eta rang saha nya mah begitu asup ka mobil di tukang numpakna di kursi tukang langsung emang wiridanana tabarok kos urang mah gitu langsung cek ieu mun teh tabarok yasin terus we nyana bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi yadinu we di limbangan teh postot nguling ka andap kula keur di Garut eta keur di Karesek kadenge ka mana-mana gulimpang ka beulem mobil bus teh geus aya pararae we kabeh geus bangke tah eta si santri mah di sawah kieu we di galengan tah di juru galengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kon ditarongton ku urang dinya. Teh nyana ditoel. Keur ngeunah-ngeunah naik mobil. Mobil kabeleuman heuh. Nyana ge kaget teh kamu beuleuh. Masa kita ai pendiuk di sawah. Tapi karasa pajar-pajar lama keur ngaheang keneh bae beureun. Make tabarok dihudangkeun keur ngeunah-ngeunah naik mobil. Beunta teh boga hurua. Atuh nyana ge ngageter-geter. Eta nu mindahkeun ti mobil kakinya ka juru sawah saha. Masya Allah. Tan mataknya mah terus bae eta wirid tabarok teh lantaran pernah kejadian nu aneh jalan mana eta jalan mana.
jalan jendela pan ditutup jalan atuh guru nggak guling gitu atuh mun nyetrek jalan mana eta nya saha nu mindahkeun ka juru percis aku mah di korsi beus bae kieu tah ieu sawah atuh galeng narada luhur atuh kieu bae di sarua tabarakalladzi bi yadihi yang kakawasan Allah Masya Allah teh nang saha tangga jagaan modal kos itu perang urang perang jeung Belanda kamari ieu eta teh anu parae ku Belanda nu hirup keneh eta nu ngajagaan saha meunang Allah Subhanahu wa taala kabeh ge nu lain meunang Allah kadeleuna aya nu melalui ditulungan ku jelema aya nu melalui kitu nyangsang teh jeung sajabana eta mangan sakadar kadeuleu sabab-sabab hungkul hakikatna meunang Allah ketika tsunami di Aceh aya jelema kena ku tsunami teh atuh kunaon di jero naon kitu ngaranna cai di jero cai tet ngulung nya bisa neuleuh pemandangan jero cai segala orai segala lauk segala macem-macem nyanana teu kena cai buleut bae di jero nyana teh kieu wae ngahaneng indahan di jero cai nyana alabatan neuleuh akuarium Australia oh kalah lauk segala orai segala kalabang kadeuleuh kunya coba eta nang saha bisa aya deui ketika tsunami teh nyana kabawa ka tangkal kalapa neuleukeun ge di luhur tangkal kalapa eta nu ngaluhurkeun ka tangkal kalapa saha angin eueuh naon angin angin eueuh naon eueuh ka tangkal kalapa turun-turun nyana atuh geus saha turun meunang saha eta lamun deuk disalamet mah ku Gusti Allah eta ketika Gunung Galunggung kula keur di Garut Gunung Galunggung puut ari eta kiai sorangan bae di ditu teu da sedekeun kena limanan kitu lahar Galunggung nu ka dieu imahnya nama utuh wae teu kena nanaon sakeluarganya nama kieu bae ngan hese balanja bae meureun jauh eta dan saha eta kisah deuli eta ya Allah dirancepaku di ditu di naon ka Tasikmalaya ka eta meunang saha nyalametkeun ja atuh ka dieu mah luar biasa eta lahar teh tetep bae ku Allah deuk disalametkeun masalamet bae peperangan kitu ke geus diagak Kangjeng Nabi ku Ki Gawros tapi tetep bae Allah ngahalangan babari bae Masya Allah nah ieu kabeh ge lamun ku Allah geus digerakkeun ku Allah diraksa ku Allah dijaga babari model kuari di urang sakit rusak nage aiku Allah hendak dibenerkeun mah atuh sia-sia aing sabodo urusan ngridit atuh Allah sakahayang sia aing mah tetep bae ja anu bakal tanggung jawab di hareupeun Allah lain sia aing mah ku sieun-sieunna percaya ka harap atuh henteu lolos lain siapa sing seubeuk atuh leg-leg ka ditu lolos aing mah deuk disalametkeun mah hampang bae batur mulus mah beulit make duit bank segala rupa geus da ngaji mah ngaji bae wow mingguan terus bae asup leung keuy kenca kaluar ceuli ka tuhu terus bae malamanya ngahaharuan kan untuk ngaji atuh sia tapi nyokot duit bank mah pan terus bae iya tuh urusan nu mah tapi nu deuk disalametkeun mah ku teu kabita setik-setik aja da ieu naon make muamalah haram kitu dibere hampang bae eta nu nyalametkeun kos kitu bae nang sanang Allah ulah boga rasa nang nyana eta teh ku Allah bae deuk disalametkeun di tengah-tengah hiruk pikukna manusia nyana mah disalametkeun wah ear jelema piala dunia lu teu deuleu ka kiai deuleu kabeh tapi deuk disalametkeun terus naon teh si budak kikituanan aing mah dan tanggung jawab bang di akhirat ja aing geus mah teu hayang dibere hampang bae daripada nonton bola mendingan di masjid bae daripada kikituan maling di masjid bae mantak ditanya mang keron malian kula mah keur kieu bae di masjid heuy nonton bola teh hayang aing diselidik teh orang dicarekan ku pamajikan tapi selamat nyana selamat ya Allah ya Rabbi saha tanu nyalametkeun kitu teh saha eta Gusti Allah Subhanahu ulah boga rasa beunang urang nu mantake aya di Tirobayatul Ladawiyah kan waliatullah awewe diangkat jadi wali ku Gusti Allah atuh awewe teh lalaki deuk dijadikeun wali mah babari bae babari
dibere ngeunaheun we teh ibadah ka Allah teh dibere embung we campur jeung jelema teh geus jadi kanikmatan diangkat jadi wali tenar zaman Ki Hasan Basori. Oh, bertuyur-tuyur jelema di mana-mana minta barokah ka Siti Robiatul Adawiyah. Aya jelema jawara datang ka anjeunna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula mah deuk nanya bae ka Nyai Wali aya naon. Kira-kira ieu kula bisa tobat tah henteu. Cak jadat teh. Tobat mah lain urusan sia. Lain urusan sa, lain urusan anjeun. Urusan sa teh urusan Allah. Pugu ieu kira-kira kudu tobat teh eta mah urusan Allah cak jadat tobat mah. Ai ku Allah deuk dibere tobat mah atuh anjeun teh kudu ngomong kos kitu engke tobat sorangan. Eta mah urusan Allah tah mah. Ai ku Allah deuk ditobatkeun mah teu kudu ngomong ka aing cek cenah teu kudu nyai kumaha cara tobat, nyai kumaha ya abdi tobat henteu. Ku Allah deuk dibere tobat sia teh dibere kaduhung aju dibere terus mah ibadah. Eta teh teu kudu ngomong Allah geus nobatkeun ka anjeun. Ya teu kudu ngomong-ngomong daripada ngomong-ngomong kiai gua mah tobat ya sama judi-judi deui geus saksian ku kiai menang saminggu main gapleh deui. Kitu aing cek kiai teh ai kamari sia kamari mah ngomong ka kiai teh teu boga duit gula baru boga deui lah. Enak gedean jadi juga bae cenah pake judi mah kan gedean. Pernah ngajual imah. Tuh dongengna judi sugih eueuh. Ta eta teh teu kudu ngomong emang ari endek dibere tobat bae ku Allah ngeloyong sorangan. Loyong sorangan. Engke lamun hayang memperdalam paling nanyakeun kumaha cara tobat. Berarti eta teh geus mengarah. Geus mengarah. Ta ieu teh aya aing engke cenah ke bulan hareup dek ngaji. Berarti can dibere taufik ku Gusti Allah ngaji. Nang ngacoklak bae ngomong. Teu kudu ngomong-ngomong kos kitu. Dek kemarin sia, dek ngaji. Guys. Timbul di jalan hati. Ngaji aing ngaji. Tak berarti dibere hidayah, dibere taufik ku Gusti Allah. Jadi geus teu kudu ngomong ai Allah endek mere mah trak babari kabeh ge hakikatna mah ku Gusti Allah. Nanyana bongan ka wali, geus atuh dijawabna ge ku hakikat. Mun maneh deuk dibere tobat ku Allah, teu kudu nanya ka aing. Pasti ku Allah ge tobat sia, tobat sorangan. Mun ku Allah deuk dicabut taufikna sanajan kiai leuleuh sia kiai atuh leuleuh sorangan. Eta cangkilang kiai atuh ku muridna. Alam aya nu datang muridna ka imah kiai. Waalaikumsalam. Sia. Ayo berjamaah jeung kiai ka dieu. Berjamaah nanti leuleuh bola ieu bola. Ieu bola Spanyol ye. Masyaallah. Eta dang saha eta kitu menang Allah Subhanahu wa taala geus jelema daek salat menang Allah, jelema munggah haji menang Allah, daek ngazakat menang Allah, daek ngaji menang Allah. Hakikatna berarti jelema eta deuk dijadikeun penghuni surga Allah, deuk dikasorgakeun ku Allah babari. Tek ulah kadinya, ulah kadinya. Usum kredit ulah sia mah. Usum bank ulah sia mah. Usum partai ulah mimilu sia mah. Lah ja bodoh atuh, teu kudu si organisasi teu kudu sia mah. Ngaji sia ka dieu, salat sia ka dieu, datang ka waktuna maot salam. Itu aya di jelema deuk dikasorgakeun ngan deuk dikanarakakeun heula sakedeung ku Gusti Allah. Teu hirup gaul digaulkeun heula ku Allah. Wauhan teh jawar eta mabok saeutik. Mabok judi ngilu bae gaul pan ieu mah zaman pan ku ari mah teu boga motor kredit. Bae salat bae munggah haji nyokot deui duit Bang, nyokot deui duit datang bae ka waktuna. Atuh ka surgana mah jaya la ilaha illallah ngan di neraka jahanam ya tekebal 1900 tahun. Aduh tinggal gitu doang ieu mah tah. Jadi ku Allah kabeh ge nu batak kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun, daekeun jeung teu daekeun lain urusan kiai, urusannya ana sama Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kiai aing mah ieu ngocok-oprak bae nu daekeun aing banyak jasa geus eureunnan we ku kiai oplo. Atuh ayu wae sia teruskeun, jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat, jang sia. Kaitana nu ngadegeun ngan duaan dong teruskeun duaan ge. Deureut teh anu ngadegeun teu total sama sakali. Duaan ge teh torek. Oh masalah. Ya lain jang nyana, lain jang batur jang nyana. Talamun urang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri. Aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas si Allah peda dibere ilmu. Aju aya nu ngondang bedaek asal ikhlas. Adapun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai sama Allah sama.
Kabenerannya nak terus bae 40 tahun dakwah bae. Weh nu nurut hiji-hiji acan. Emang ku Allah teu diturutkeun beureun atuh geus ngan ganjaran apa meunang kiai. Beurang ke datang ke akhirat kan teu boga umat lantaran teu dituturkeun. Itu kiai teh sorangan. So tadi tu ka sorga. Cak masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah kurang tiluk didengekeun teh nya. Ka sorga aja nya nama itu. Ka sorga sorangan baji. Atuh cek teh bukan sia teu daek ngaderengekeun aing atuh geus aing mah ka sorga. Milu atuh itu boleh teu kieu saja sia na teu kieu nuturkeun ka aing. Geus sorangan deh kiai ka ditu tuh. Eta urusanna kos kitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri hati, nafsu berarti. Nafsu lah, yang ngomagahan di musola ngan 10-an. Eren lah. Kurang tuh, 10-an tuh naik-naik. Guys, emang mendingan ngojek. Kiai goblok. Diberi kemuliaan ilmu magahan ngaji 10-an. Ngojek, pam. Itu bagus, kiai. Bohongan, itu narurut kai. Urusan ngaji, urusan kiai. Dakwah urusan kiai. Lantaran diperintah ke Gusti Allah. Urusan ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai, urusan Allah Subhanahu. Ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh ge, meunang ngatur Allah kabeh ge. Urang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe, geus janji sehidup semati, prung bae kawin, meunang 3 bulan, geus marah bae pamajikanana. Henteu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz urang mah sakadar ngalaksanakeun ada doa teu kudu kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus kaditu urusan geus subuh mah diasukeun ka kotak bae beres eta kitu urang ge kaler kidul, eren, geus ka kuburan, geusan berita mah sababak. Geus, jika engke udang ti kubur, babak awal deui, terus ka ditu, kitu jeung kitu bae terus masyaallah. Nah ieu teh babari Allah mah nyalametkeun jelema tengah-tengah tsunami aya nu diselametkeun jang contoh, tengah-tengah galunggung aya nu diselametkeun ku Gusti Allah. Nah, tengah-tengah eta teh jang contoh, tengah-tengah amburadulna manusia. Ih, aiku Allah deui disalametkeun mah betah bae eta di mushola teh betah. Di mushola teh geus cekelan tong terus betah. Geus dikieu ke bae ku nya panakolna teh. Dicekelan bae teh. Bari tiup. Waktu sholat datang hees. Teka tabut tatongtro. Masya Allah. Nah iyalah. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelma-jelma nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jerona. Ulkuru nikmatallahi alaikum areling maraneh kabeh aringet maraneh kabeh kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Ieu beberapa nikmat tu tadi diceritakeun sok urang inget-inget ka Gusti Allah abe urang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na ilham kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaharu biru kamarane kabeh rek ngarusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kangjeng Nabi fakaffa aidahum ankum Allah ngahalangan babarieun Allah ngaraksa babarieun Allah ngahalangan mantap kabeh oge geus bae surutkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelema diatur kadaharanana pos presiden boga dokter khusus dan mah teu meunang barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter teu meunang nginum lamun can dicek heula TSBY khusus boga dokter dahar nginumna unggal pa dicek awakna jawaya salesma mah bae. Eta salesma saanu ngajaga eta salesma ngingsreuk nya na pidato ngingsreuk panjore presiden pidato ngingsreuk lantaran boga dokter teh wayah ngingsreuk bae Soeharto wayah ngingsreuk bae nang saha eta ngadatangkeun nang Allah teu kajagaan ku dokter malah Soeharto wayah paeh Majapahit teu kajagaan ku dokter teh aya deui ustad tablak barang daharna
Cabrak ya, artinya cabrak ke sembarangan. Mantap sembarangan ya, atau emang unu di dahar iya. Cabrak tapi mau berkat bandeng di dahar, berkat basi ke di dahar bae. Terus bae cau Ambon cau. Pokoknya kumaha ayana bae tah mah. Eleh, eneng mah tah mah geus. Cabrak luar biasa. Kamari kerja di santri mah kuru bareng jadi ustad lintuh. Sugan aya cek dokter-dokter gaya nya nama. Tenging srek. Tenging srek, masyaallah. Eta mah sehat bae. Heesna ge boro-boro di spring bed cenah mah heesna ge. Kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah kerek mun teh dihudangkeun ku pamajikan mah watu kerekna ge kadenge ka tatangga. Eta meunang saha? Eta meunang Allah nikmat jasa. Masyaallah. Eueuh cek-cekan eueuh nya mah. Geus bae tah eta dihalangan ku saku Gusti Allah. Tak eta mah urusan konstitusi syariat garana tah aya anu di melalui medis luar biasa. Mau kuari mah dari dokter kabeh ieu hayang laku obatna atuh urang teh tatagenan ka dinya. Nu mantak setik-setik dileungitkeun tatagenan urang ka Allah. Kuari mah percayana teh ka dokter, ka mantri. Eta digeserkeun akidah urang, henteu dikaallahkeun. Padahal lamun geus mantep mah dikaallahkeun bae segala rupa ge. Ja, nu berobat bae wae gering mah gering bae. Ja, anu henteu berobat wae sehat mah sehat bae. Ja, aya jelema teu berobat tapi gering bae mah jeuhna tah mah atuh kos kitu mah. Geus kita mah urusanna Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha pejabat anu setruk. Sabaraha pejabat anu darah tinggi, sabaraha pejabat anu kencing manis, eta teh meureun dijaga. Komo pejabat atuh sarena ge teu meunang kurang ti 8 jam, ngana mah geus nurut jasa. Harus 8 jam. Geus lamun peuting kurang sare kodo beurang. Kudu 8 jam bae, Pak. Kabeuneuh aya deui dokter di Amerika mah 6 jam cek nya, tidak usah 8 jam, 6 jam itu sudah stabil asal iya. Ai santri mah henteu make hitung-hitungan gitu. Kumaha kasampurna bae kadang-kadang 12 jam full hees bae. Kadang-kadang teu hees saya santri mah geus pokona kos kitu eta mah hese, mantak dianggapna teh eta si jelema tah lain teh kitu. Kumaha nyana bae. Hese nya urang nyaritakeun kahirupan santri, coba deuleu. Bakal heran kabeh ge, tapi bakal aya kanikmatan. Datang ke pondok, masak sorangan, nyeuseuh sorangan. Ai keur daek, teu daek batu diseuseuseuh. Gantungkeun we urut itu teh ada. Ganti bae nu ieu. Engke pan menang saminggu mah tah tiis tah. Diambeun deui jatuh bau dipake deui atuh. Santri mah kok kitu atuh. Ji atuh biasa bae. Jeung pede bae nya mah biasa bae. Masalah bae geus. Ngan ke 2 per da teuing gantungkeun deui. Iya tuh kitu bae santri. Dahar babarengan. Pan ai babarengan mah nu ieu hayang nguah, nu ieu embung, nu ieu hayang nguah, nu ieu embung, tapi tetep bae dikadinyakeun mah burak. Nu embung ge ka bawa bae. Geus bae aing tadi mah embung nguah ku sia dikadinyakeun atuh terus. Berarti jeung bebek teh adik kakak eta. Ya Allah. Eta kumaha eta juga jadi penyakit jante biasa bae. Ngeunaheun bae. Ya Allah. Eta teh nu ngajagaan lantaran tatageunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres dahar hayang minum. Emang boga persiapan santri minum atuh henteu. Atuh henteu persiapan di mana atuh? Santri wadah naon eueuh. Ke geus dahar kakarak hayang minum euy, hayang minum geus. Atuh kadi hese kadi teh hese. Teh kompak kotrek. Nusa urang ngompak, nusa urang sakumaha geus sian di pom. Santri mah kos gitu tuh. Aja jadi penyakit jantung biasa baik. Ai eta pejabat setruk, pejabat kencing manis. Pejabat santri mah jauh kadang-kadang kencing manis mundut sakaligus bae. Ieu carita dijagaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala geus teu main syariat-syariat, langsung ka hakikat bae eta Kangjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat. Saha cak syariat nu ngahalangan. Nu ngalangan tapi ai ku Allah neuk disalametkeun mah disalamet bae. Salamet bae tak eta teh geus di luar konstatasi manusia, di luar pikiran manusia. Ku Allah da dikitukeun mah kitu bae. Dilebeb bobogohan 5 tahun lain jodohna meureunana teh jadi kawin.
Aya nu teu wau acan, saya dikawin, heuh jeung saha jeung Sarwiti. Emang geus wau henteu aing mah. Geus deuleu tanya encan. Sia daek bae ajeun kumaha buktina bae. Ya tuh kawin bae berak boga anak 24. Ya teu kumaha. Ya teu aja urusan Allah. Aya nu bobogohan bae teh jadi. Aya nu bobogohan jadi atuh teh mah geus ilahan ieu nu bobogohan bae teh jadi. Nu teu bobogohan bae ngebreuk anakan ja. Eta teh urusanna kabeh ge meunang Allah Subhanahu wa ta'ala. Entek teu kudu kieu. Budak can laku-laku aing mah kudu dikumahakeun teu kudu kitu geus bae pasrahkeun ka Gusti Allah Gusti ieu budak ja menang Allah ieu wah dipasrahkeun we ka Gusti sebodo tah pleng basa bodo Gusti lamun urang nangis boga kayakinan ka Allah menang geus kitu ngan cek tadi ge urang makomna makom syariat atuh kudu bersyariat mun geus datang ka makom hakikat teu kudu bersyariat deui geus hakikat bae tadi itu tuh gitu elingan ku urang diri urang ingetan ku urang diri urang sing ingetlah urang karena nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kamari aya gitu naon ngaran-ngaranna penyakit di kaki gajah serius jelema teh oh geus disiapkeun obatna dibabagi waduh aya nu di dahar aya nu lobana mah di dahar ari anu boga kayakinan ka Allah mangke lananna ulah wae jajan puguh can karu ma Allah bae tapi lamun anu boga kayakinan sieun maning dahar kos kitu batak kumaha sugesti cek bahasa urang mah kayakinanna ka mana neuk ka Allah bae acara kudu kena masalah jangan teu kena penyakit kitu ge wae mah paeh bae eta geus datang ka hakikat ngaranna nu kitu lamun masih kene ngagunakeun syariat dahar tambah kos kitu percayana datang ka mana selalu kitu bae urang hirup teh mentek aya kadang luhur urang teh keur serah diri ka Allah aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui ke naik deui pan ieu teh urang ibadah teh lain ku sebab bacaan jeung gerakanana lain salat eta naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleu teh pasrah jasa ka Gusti Allah bacaanana mah eta mah atuh memang jadi syarat cek syariat teh tuh fikih syariat ngaranna babacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek fikih tapi cek hakikat teh lain eta nu di daleuna pasrahna urang nu mantak aya jelema salah babacaanna tapi di akhiratna ti heula ka surgana pasrahna ngan di duniana teu meunang pake imam lantaran imam mah kuduna bersyariat lantaran nyana jore babacaanna geus salatna ngamakmum bae atawa sorangan tapi di akhiratna diangkat ku Allah ka surgana tira di mana eta neuleuna ninjauna Gusti Allah pasrahna pohara jasa ka Gusti. Nu di aku diri teh nu Allah. Pan urang mah ieu teh kabeh ge di aku. Mata nu urang, ceulin nu urang, irung nu urang, mantak dijagaan ku urang teh. Malah hampir teu bersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang teh dicabut kanikmatanna terus urang ka dokter mata. Teu boga rasa nu Allah asa nu urang bae ngarasula bae urang teh kitu keneh ceuli kitu keneh tapi lamun papasrahat bae cara walila atuh ieu mata ge jeung Allah ieu di ka Allah keun we nyerina ge ku Allah ieu sabodo kumaha Allah bae terus ceuli kitu keneh sagala geus kumaha Allah bae janu Allah ieu pasrah jasa kumaha pasrahna Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam pasrah jasa ka Allah mah enggak janu Allah ieu dicabut ge kumaha Allah bae eta teh babari jasa ngomongna praktekna mah beueur teh ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun gadinya pasrah pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat kurang pasrah ngarasula urang mah aya nu pasrah mah salat teh tenang mantak aya tumaknina salat eta aya tumaknina salah sahiji rukunna tumaknina mun teu make tumaknina teu sah abeh naon abeh kadeuleu tenang. Iya mah pan lain kek tuh mana nih soal pada zuri Allahu akbar nek mana emang pikiran we ngabesan teh kedeung ieu tujuan Allahu akbar kontrek assalamualaikum kacau itu salat tak lain teh kok gitu ayo salat tenang mah ya daek dan enggak nek mana teh salat baru kamu sekitar 2 jam lah dah mamang gula-gulanya
Yang gitu aing di salat tenang. Tenang salat aja. Teman-teman dina syariat teh mun lapar dahar heula, yang ngisi-ngisi heula, yang ki-ki heula, hayang pemuka pemajikan ceklak heula. Abeh tenang teh maksudnya. Datang ke masjid deh. Sunat tahiyat. Eueuh mundur di Jawa. Dahar induk minum, bapak majikan induk, TS induk, segala rupa induk. Induk naon deui atuh. Kami buat iman dan minta polis aku selalu Allah. Itu bukan problem. Itu Allah. Mesti aku. Ada naguran mana diulang itu orang Allah. Coba perasaan batin. Jadi enak aja disilakan kudu kitu cenah. Pas ruku teh, ruku ya nang Allah. Salat keluaran anyar jadi gitu. Syariat tetap terapkeun hakikat nama batin urang. Demantak jelema luhur mah salat teh beda. Tetep bae ngarendeng tapi beda engke nileuna di akhirat. Perasaan batin anu lain deui. Perasaan batin makin luhur, makin nikmat, makin luhur, makin nikmat. Ju'ilat qurratu aini fi shalat Kangjeng Nabi. Dijadikeun ketentraman batin, kenikmatan mata kaula teh di jero salat. Jadi keur salat teh ngeunaheun lantaran keur munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu meunang neuleu bata hate kecuali ka Allah. Teu meunang ngadenge ieu ceuli kecuali babacaan nu ku urang. Mantap kudu kadenge ge. Urang salat babacaan kudu kadenge ku ceuli urang. Abena ceuli nu didengekeun ku urang kecuali babacaan nu timbul ti sungut urang. Anu sungut ge meunang di jero hate urang. Hate urang nu ngagerakeun Gusti Allah. Jadi dia terapi ku urang ceuli nu dikadengekeun keur salat teh iwal ti babacaan we. Mata nu dileuk ku mata hate. Mata ieu na tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah. Kitu kene napas ieu teh menang ka Allah, menang Allah ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun menang apa geus tang Allah kabeh. Gerakan-gerakanana al-muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu ngisingkeun teh Gusti Allah. Pasrah diri ka Gusti Allah, salat aja tenang. Kalem salat. Sami Allah. Ge maca tasbihna ge 11 ge. Asa sakedeung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana pasrah teh apa minah subhana rabbiyal 11. Bahkan asa saeutik teh 23 subhana. Hatuh mun saya dakok mak salat teh kos kitu kebal jasa sujud. Pajar batu ku manuk teh. Lantaran kebal jasa panjana mah sujud teh ku manuk. Atuh manuk ge di dieu teh. Sing kuciwak kabaceo di dieu teh dibujur ki dakok mah kaceko pajar batu punya teh ku kebal-kebalna meureun teh salat dileuweung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal. Urang mah salat bara-bara gebel kitu kucing ge sieun. Pajar teh timpah urang pan. Cak kucing teh atuh kurang mah dua kuku cak kucing awas. Kita pasrah ka Allah. Sekat antara urang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan urang datang ka mana. Rasa ngamiliki diri urang datang ka mana, lamun urang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah. Tah eta ibadah lamun geus kondol kos kitu nikmat luar biasa. Teu bisa dihayal ngan mah. Urang ngahayalkeun kos kitu ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan kos kitu mah. Emang kunaon? Lantaran temat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun kos kitu mah. Kudunan ke aya sorangan dibere datang ka mana urang pegat urang jeung dunia. Lamun pegat urang jeung dunia 50%, ngeunahna salat dibere 50%. Pegatna urang jeung dunia teh 70% mantap ngeunahna salat. Pegatna urang 100% jeung dunia bakal nikmatan luar biasa di jero salat. Tapi lamun urang 100% dunia salat mah salat zahir doang salat eueuh kangeunahan sama salat. Eueuh kangeunahan jadi teu pegat jeung dunia. Pan urang keur komunikasi jeung Allah. Salat teh gerakan lage nang ti Allah, babacaana nang ti Allah, sagala rupa meunang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeung Allah, bahasa kerenna keur munajat jeung Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeung makhluk, teu meunang gerak-gerak sangeunana urang.
keur munajat jeung Gusti Allah. Saeta teh urang bisa mantep munajat ka Gusti Allah, urang kudu lepas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh, teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae, eta belum. Eta masuk sholli Allahu Akbar. Lamun minggu hareup ieu teu kabayar. Iya kana abudu wa iya. Berarti dicokot ieu ku dealer. Ihdinas siratal mustaqim. Asana aja can kabayang ieu kajen kuku mah ditarik ieu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asana kajadian kajen kuku mah. Fatihah. Ate kakreditan eta naon eta kos kitu. Pan beungeut sia teh kitu. Banget nu ngridit pak kitu kajen kuku mah ge. Aya deui Allahu Akbar. Ngiji mah tere anggeus mun nyokot deui asana kabuah. Antaran jauh salah ada lumayan nih. Iya kan ambud wae kan. Nyokot deui bae kitu. Nu itu mah pega air miobenya gitu. Warnana doang biru apa hideung. Sakebal salat teh mio. Lu aya di jero eta nanaonan tak gitu. Nanaonan eta kos itu. Ya insyaallah. Allahu Akbar. Di total mah warung saya 50 juta kan. Aya ngagedean warung teh nyeun imah heula nya. Warung heula teh imah heula nya. Tapi mending warung heula warungnya. Tapi je pemajikan mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saknya da nyeun imah heula. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Mending imah heula tapi mah. Allah. Dere-dere assalamualaikum. Ieu imah nu aya di jero. Eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Nu mantep babacaan ge kadang-kadang mah tuh salah malulu. Salah. Eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa kalimpudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu Akbar. Naik DB gitu jadi bupati. Ayo nu ngadukung nya. Jadi lurah atau budak bisa dipercaya dan ke seorang sabaraha duit ya siapkeun bae 1 miliar mah ku aing sogokan. Allah subhanarabbiyal azim. Kira gerakna nya wa bihamdihi subhanallah. Mulai bae di kuari gitu. Engke bae jebar basuh wae engke. Allah tolong teh coba eta. Salat kok gitu dah. Salat kok gitu. Ya Allah. Ya Allah. Pamajikan marah bae yang meuli selop. Jangkung. Kabayang. Aduh Gusti Allah batak dina ali bae jaga Kangjeng Nabi bari ceuri. Ya naon Nabi. Ya kula mah salat cenah teu bisa khusyuk. Kunaon tuh? Ingat bae kan segala rupa teh ingat bae. Cek Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat. Ulah hayang geura ka salat. Ulah hayang ka dunia, puguh hayang bae cenah ka dunia. Kudu kumaha? Oh, bayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ieu lah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat. Ku sebab aya dunia maneh maksiat awak. Nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di kana neraka geus daun dipake karesna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat. Geus lamun ieu jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegaskeun tama dunia. Sok maneh kendaraan ku sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang keladina teh berarti kendaraan. Maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka maneh ulah direpake karesep eta teh dunia teh ge coba ge neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa moal ge diusahakeun ku Sidina Ali bener kabelah dieuna asal naon siap biang neraka kajen gukung tidak nama sering ngocoprak memehna biang neraka kajen gukung mah. Ya sendal bagus. Teu hayang aing kasih. Moal make sendal aing mah. Biang neraka. Ya, kajen ku kumaha ge. Teu Sidina Ali mah. Aya baju bagus. Biang neraka sia. Teu hayang aing mah. Gara-gara sia ke aing hayang ka alam ku batur. Moal aing mah. Selalu kitu kabelah dina tolak tuki salasan. Aing nolak tilu ka sia dunya. Tolak tilu aing mah.
Sebab dunia jipa, dunia teh lir teu beda jeung bangke, teu hayang aing mah. Sajelema nu ngudak dunia berarti jadi anjingna. Geus teh hayang kakarak cak Sidina Ali jang ngeunaheun ieu salat. Nikmat tak mata Sidina Ali mah ngeunaheun salat teh eta sanget dinasehatan ku Kangjeng Nabi, dunia teh jadi biang keladi maksiat. Berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang. Kok urang make resep kanu makal nyilakakeun. Sok kumaha pikir Ali. Mantap dipikir jauh. Sok urang ku sebab boga motor bisa apel. Ayo coba. Boga motor bisa derut-derut ka di suka karang bolong. Boga mobil bisa ka ditu, ka Bali, ka mana-mana tuh. Boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri, ke Eropa, ke Amerika. Boga duit gede deui, gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel, hayang nu hideung, hibeureuh nu bisa bae. Tah eta teh pan dunia. Coba anu teu boga mah di mah bae kieu. Emang kuat cicing bae teu ka kota mana ya duit teu boga bleg naon teu bagus. Boga aing mah geus cicing bae lah. Ye, atuh tah ka dieu ka jalan ka teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus aya. Ka masjid atuh moal aing teu boga duit. Tentu lah ka kota teh ka masjid teu. Tah ieu teh dunia, tah lamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka, urang ge embung. Embung bakal kana dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah, nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia. Di kitu-kitu kita tetep bae ngridit terus bae. Itu nu ngridit mah mah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa buah hayang ngeunaheun jasa, mantap cek ulah ge deuleukeun jelema nu ngridit teuk ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Wani kula mah, lain cak ulah cek Imam Ghazali. Lain cak ulah kula mah nyambung dak teuk ceuli ka jeung kiai nyana ngridit teuk ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Moal. Kajen ku kumage wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bang katawa nyana narima duit ti pamarentah teuk ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres cenah teh mah kiaina make udang-udang 5 pake udang-udang ku sia moal ngeunaheun cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teteh duit perpuluh di dahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik acan kajen teuing agreng pondok pasantrena mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar kieu moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen kuku mah ge sing percaya moal kajen kuku mah kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majeliskeun saparo pake meuli Innova Nek ngeunaheun kumaha moal kajen ku kumaha japose pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pangmodernkeun pangmoder-moderna leuwih ti Al-Azhar masalah nu goreng teh eueuh ikhlasan lain deuk ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok eta paneta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah tah eta tah nu gorengna tah goreng ai pondok pesantren salaf papan deuk aya deuk eueun asup bodoh teuing aya bae aya di pagahan bae tuh salah emang pokona ibadah bae ka Allah hayang sugan nambah teu hayang kumaha Allah bae diberekeun aya alhamdulillah teu dibere masalah geus anak atuh keuseukeun aya siang ngaji siang anak teh dereka di pamajikan keterok-keterok ngaji siang ngaji pamajikan kawin deui atuh lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta tah eta teh eueuh ikhlasan nu salahna teh lain soal moderna nu salah moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti Al-Azhar sok modernkeun tapi nu salahna lain deuk ngadidikna endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil mata nya mah lamun muridna saeutik cerik sebab teu maksud ngadidik nah sebab pemasukan kurang nah sok tanyakeun ka pesantren modern coba ge ai kiai mah atuh deuk aya alhamdulillah salah kiai mah tuh geus gedekeun ngariung atuh ka ditu tuh ya ye keur carita blak-blakanana kok gitu kurang ikhlas
Berarti moal ngeunah ngan salat. Kok mau diangkat jadi wali moal bae kajen ku kumaha. Tah, iyalah. Coba ingat nikmat nu dibikeun ka urang, syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang geuneunaheun dijadikeun kieu tinggal bersyukur. Urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah, orang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah, orang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah, jadi DPR misal bersyukur ka Gusti Allah, asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi etalah abdi rek ibadah. Orang jadikan DPR, dek ibadah aing melalui posisi DPR, teh podol zero. Mana aya DPR dek niat ibadah. Oh, korupsi bae nu aya. Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR apa aya nu niat ibadah heuh. Padahal didinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan kos kieu teh aya anana. Enaon eta niatan ibadahna nu eueuh. Nah, ieu urang supaya nikmat ibadah papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah bakal aya ngerenyet. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah gerak di luar salat teh lah ulah resep teuing kana dunya. Asal urang pepegatan kana dunya, urang pepegatan 30%, 70% kana dunya. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50% ngeunah ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantap zuhud teh nomor hiji. Terus lamun urang geus bisa teresepna kana dunya 70%, ngeunaheun ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang, ngeunaheun jasa teh ibadah teh nikmat. Nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti. Can ka harti sebab urang mah puyang bae nu aya, ateul bae nu aya. Panas bae nu aya, hareudang bae nu aya, eta teh bawa dunya. Urang teh salat hareudak eta dunya. Nu aya di beuteung berontak. Berontak kan eta. Lantaran tadi tetap kada harus sate ya otomatis kali pendunia kan berarti. Naik hari kok malamun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dia pan ulin terus gitu arak teh kawa-kawa kurang. Asa percuma urang salat. Judi gitu kene, zina gitu kene. Nu korupsi bagi teu barikeun salat. Sebab daharna ka dieu jadi bensin. Dah ngarasa percuma gitu kudu salat lah engke bae geus kolot ka karak salat kitu pan eta. Nah, tapi lamun setik bersihan. Ya, urang mun dahar teh di imah balik ngaji. Saya gendahar go pemajikan. Ya naon ye? Tah ya lauk. Nang di mana eta? Mali. Di mana malina? Tadi nya di pengkola. Sanu malina? Kula. Maka terima mali teh man. Pagalan caranya. Aing di api katuh saeutik ya peningkatan. Capek aing mah ngadengena. Ya keur ngorah henteu. Ieu keur ngorah henteu kuari bandeu. Ieu teh mau ka terima mali teh. Make terima mali. Aju sia minta tambatan. Idih aya keneh bae. Lain sia mah pensokna minta tambah dari segala beli lauk. Tambahan teh mang teh haram teh tambahan memang ulah. Ulah pada orang sok awewe bapak sok itu dah. Geus mang atuh kunahan tambahan halpek eta gede henteu doraka. Masyaallah geus bandingan ge geus cicing bae geus cicing lauk kecuali nu tah tambahan hijinya cek tukang laukna. Geus alhamdulillah. Ai kitu mang tambahan bae. Ieu geus sakieu ge. Atuh hiji ieu mang kunahan. Ieu si Mamang, si Mamang. Eta gura ai liwat ka Ciku Pak. Kos kitu tapi kamu teh. Kos kitu tapi kamu ai nimbang lauk teh ngan di Cilongok lah henteu. Masyaallah. Teh jore teh dagang kos kitu. Bebelian kos kitu. Tuh nya ingetlah karena nikmat Allah ketika urang diutar atur ku Allah segala rupana ieu meunang Allah. Nah ilah Kangjeng Nabi dijaga. Tina pangharu biru musuh. Tidak panyannupaya musuh. Tina ngarusak na musuh. Numendak ketika ditanya, mayasimuka minya wama. Saan mereka jagaan anjeun? Allah, cak Kangjeng Nabi. Maya menau kami ini. Allah. Maya menau kami ini. Allah. Ka Allah teh geus mantep jasa. Numendak ditulikeun wattaqullah sing-sieun maneh ka Allah.
ku cara ngalaksanakeun parantehanana ngajauhan laranganana. Jadi takwa mah teu kudu diomong-omong, cara camat ngomong, marilah kita bertakwa kepada Allah, lain kudu ngomong gitu. Cak lurah, marilah kita bertakwa, ainyanana teu salat-salat acan. Cak bupati, mudah-mudahan rakyat semua bisa takwa, ainyanana korupsi bae, lain gitu. Takwa mah nuturkeun perintah Allah. Ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Geus teu kudu diomong-omong asal kos kitu bae takwa. Dur zuhur, salat. Dur asar, salat. Maghrib, salat. Eta ngaranna takwa. Datang bulan Ramadan, puasa. Nisab haji, haji. Geus nisab zakat, zakat. Eta ngeureun kitu ngaranna takwa. Da poe aya orkes, ngajauhan. Aya main bola, neuleuh. Setengah takwa tah mah kitu. Setengah. Tata kos kitu tata takwa mah tah ieu naon ieu perintahan laksanakeun. Ieu naon sih bentukna ieu larangan ulah. Eta teh kos kitu teu kudu ngomong asal aya jelema kos kitu takwa. Eta lamun ngadoa mustajab jelema. Di lembur urang aya asal waktu salat, waktu puasa, waktu zakat, waktu haji. Ketika aya maksiat cenah ngajauhan. Ketika aya maksiat naon bae nya nama ngajauhan kitu bae ta imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Berarti geus batek jasa hatena ka Gusti Allah teh. Deuleu kalakuanana bae, deuleu ahwalna, deuleu pagaweanana sehari-harina asa sehari-harina nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Saha bae eta lah mutakin ngaranna jelema takwa. Mun ngadoa diijabah. Eta jelema kos kitu teh mun ngadoa diijabah tah di henteu kudu neuleuh sasa ieu mah. Ustad di mah urang atawa kiai. Tapi ngeureudit teh takwa berarti tak kiai. Henteu takwa tak kiai teh. Bahkan usaha nyokot duit bank, kiai teu takwa tah mah kos kitu teh. Kiai teu takwa. Wayah salat, lain salat kiai mah hees teh. Batur mah berjamaah. Pergi mah salatna sorangan bae, kurang takwa ngaranna. Kurang takwa mah takwa. Eta sanajan kiai kurang moal diijabah, doana kurang diijabah. Tapi aya kokolot lembur waya salat ka masjid, tilok loba omong, puasa. Ketika aya dardir ih aing mah sia-sia atuh aing los. Insyaallah bae kadang-kadang maca sholawat, maca Quran. Kitu jeung kitu bae. Ta eta teh nu takwa teh kos kitu tah. Nu takwa teh lain di udeng-udeng jeung sorbanna. Pagawean sehari-harina nyana teh geus bener-bener nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Na ieulah wattaqullah lantaran wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ka Allah hungkul kudu papasrahan jelema anu mukmin. Falyatawakkal maka kudu tawakal, kudu pasrah al mukminun jelema mukmin. Jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna ulah ka makhluk. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa. Mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Kersa. Mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah. Mantepkeun ka Gusti Allah dia pasrah urang lantaran Allah Maha Kaya. Mantepkeun ka Gusti Allah papasrahan urang lantaran Allah Maha segala-galana. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran Allah Maha Uni ngajasa. Eueuh nu samar ti Gusti Allah mah. Eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah. Eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah. Naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah. Mantepkeun pasrah urang ka Allah lantaran nu samar ti Gusti Allah mah ka urang. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu. Mantepkeun ka Gusti Allah, Allah teh Maha ningali. Lamun urang geus dibatepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu, asa kadenge, asa kanyahoan. Allah Maha Gagah menta ka Allah atuh. Allah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna. Geus bae eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan kos kitu. Geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah bae geus fal yatawakkalul mu'minun. Mantap urang deuk nanaon ge bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Eta urang dibaca teh aya di Mekah doang kan. Ditungtun ku kiai. Allahumma neng tungtungna aya kahareukeun suku. Nu katu kahareukeun bari gejed-gejed saeutik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Jadi berarti pasrah geus totalkeun ka Allah.
ulah inget ka imah, ulah inget ka perusahaan, ulah inget ka anak, ulah inget ka kebo, ulah inget ka geus ulah geus ka Allah bae bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah berarti ka Gusti Allah tawakkaltu 'ala Allah abdi pasrah diri ka Gusti Allah geus lain deuk ka maka bae di imah ge ti imah urang ngaji ka dieu durut naik motor bismillahi tawakkaltu 'ala Allah jadi geus teu inget ka imah ge teringat karena naon geus ka Allah bae bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil geus durdur datang enggak dia ayat tukang wuduk bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula eta kok kitu geus bismillah tawakal urang ka Allah tingkatkeun tapi lamun urang dek dibere kayak ku Allah ya dibere. Nah, misalnya urang lelempangan. Lempangan teh jarah lah. Kasulitan. Urang teh hiji lapar, di jero mobil bae, nu mere eueuh, neuk meuli eueuh. Teh ulah ngarasula tah. Di jero mobil teh lamun ngarasul sial amat, berarti kembali ka diri urang kan ai sial mah. Goblok amat ya aing lapar jasa ya sana lenglengan ya moal cager kajen ku kumaha eta moal cager tah panyakit tapi lamun kieu mah teh barang di mobil Gusti lapar genang Gusti teh awak abdi nu Gusti kakuatan ge ku Gusti tapi jawali mah teu dahar ge ja kuat abdi rek tawakal bae nurutan wali ge teu dahar teh kuat abdi mah meureun teu dahar pa eta moal tingkatkeun tawakal geus ka Allah geus lah beteng nu abdi ieu dibabaw ku abdi nu Allah dieusian ku abdi ge jaeta hakikat nama ku ari keur lapar ieu teh ngalaparkeun Gusti abdi pasrah ka Gusti mangga nyangakeun sadaya sok tiba-tiba eta teret besok seubeuh sorangan asal eta teh pasrahna bebeneran ka Gusti Allah asal keur kos kitu besok pasrah aya pitulung Allah teh aya engke ge solodor we aya tah urang geus pasrah teh pan Allah mah maha uning urang ngeretek kitu teh di kursi babaturan urang mah tanu di sisi teu ngadenge Allah mah ngadengeun pan oh sia teh hayang dahar du ditukangeun aya kadinya teh mamang gadeuna ngalamun bae kunaon aya roti segede kieu dae aduh ulah segede kitu dua kitu gedae pitulung Allah eta ngaliwatan kursi ka hiji kadua katilu kunaon merenyana naon eta kretegna kadenge Allah ieu ge nu mere di tukang ngertegkeunana neuk hayang merena kadinya nang saha ieu lapar muntayang ka Allah nu ieu boga roti hayang merena kasih eta nang saha eta kitu menang Allah nerobkeun ngaliwatan ieu hiji dua tilu kaliwatan gua teh dibere gua nama nu ieu bae diberena oreng rangda nu diberena Masyaallah tah eta lah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala mata kese wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun manggis tawakalna ka Gusti Allah bae ulah kasasa mudah-mudahan urang kabehan bisa pasrah ka Gusti Allah tawakal ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad akhadallahu